Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama hayu urang panjatkeun puja-puji sareng syukurna kadat Ilahi Robbi anu mana parantos maparin kanikmatan ka urang sadaya. Anu kusim abdi dipika hormat Bapak Alimudin SPD MUD sareng rarencangan sadaya anu ku abdi dipika cinta. Dina kesempatan ieu sim abdi bade ngadugikeun biantara singget anu ngeunaan kana wajib belajar pendidikan sakola dasar. Sapertos anu ku urang terang, pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan sakola dasar ti tingkat SD dugikeun ka tingkat SMP. Hal ieu teh dikasangkut pautkeun jeung kaayaan ekonomi masyarakat unggal jalmi. Masyarakat teh beda-beda, aya anu masyarakat mampu, aya oge masyarakat anu kirang mampu. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa meunangkeun pendidikan anu layak. Boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga negara teh nyaeta angkan warga negara teh parinter. Bangsa bakal sajahtera mun masyarakatna parinter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudag kana kamajuan negara sejen. Jeung bakal kalindes ku kamajuan zaman. Diharapkeun dina kaayaan program Wajar Dikda 8 tahun, masyarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamana dina widang pendidikan. Nah, sakitu anu tiasa didugikeun ku sim abdi, hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan anu henteu pernah kana manah. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.